Tah lur ayeuna mah urang nyaritanya. Ieu mah aya hiji babaturan batur gitu. Lain babaturan di dieu lain. Jadi manehna teh geus katolah jelemana teh berseka. Kabeh geus pada apa? Dipuji ku sasa si eta mah pangbersihna. Ditingali ti mimiti dihandap sapatuna herang. Sugan aya anu da saeutik eueuh eta. Tersedikna setiap sabaraha detik kosok, aya tai kotok kosok, aya tai ucing kosok, nepi ka kajaga herang. Calana atuh nyiripit. Eta mah nyiripit teh kot siga bedog anu meunang ngasah. Eueuh lipetan saeutik oge. Kaluhurna atau eta bajuna oge wat rapih, pokona menecis sama si eta. Tah lur, terus naik kaluhur eta bersih pisan, beungeutna karawat sigana teh di facial sama ka salon. Sok sanajana laki tapi ngajaga kana perawatan kulitna leuwih-leuwih ti awewe. Deurna nepi kana luhur. Kan sok make topi wae. Pas dibukakeun bersih sirahna oge. Oh bukan. Tah geus kitu pas manehna calawak seuri. Huntuna oge kuat bersih. Eueuh hiji-hiji acan. Nah, baraya jelema mah aya leuwihna jeung aya kakuranganana. Matak tong sok ngarasa sampurna. Da jelema mah kitu geuningan. Ku aya kakurangan jeung ku aya kaleuwihan kudu silih ngalengkepan. Caangkeun